ieu ngabina umat bisa nepi ka kieu siap 3 jam nih biasa nama 15 menit ya hayang balik hayang baso di Sanguan hayang sebelah hayang bubur di Sanguan hayang memotoran abdi mah lamun dina cau butitina lamun dina lokomotif pang tukangna nya nu cicing nu dipake ya geuning aja wadah doma suluh batang cenah bisi anu nanya da cenah santri Al Munawwaroh mah weuh nu kitu nya sadayana ge sararae hararebat aralus tah ieu nu 3 ledak nama hiji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah fi hadhil haflah al mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sadaqallahul azim. Jamaah pangaosan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji raus syukur kadat murbahing alam yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparin sukrining nikmatna ka urang sadayana, sehingga alhamdulillah kumang rupi-rupi nikmat nu parantos dikucurkeun dikocorkeun tur dikecerkeun saur sepuh mah dina ieu ba'da zuhur qobla qobla asar aya qobla dahar cenah ibunya. Urang sadayana tiasa riung mungpulung di ieu makom, di ieu majelis, di ieu acara, di ieu barnamij lah gayanya. Dina raraga urang teh nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa ta'ala ku wasilah silaturahmi nyambungkeun diri jeung nu kagungan urang sadayana. Sabab nalika urang ibadah yakin urang teh keur nyaketan nu kagungan urang nyaeta Allah Subhanahu. Malah saur katerangan para azengan manya ceyoyohnya adahnya cencung salengkah urang nyaketan Allah nya ceomi cengkur salengkah urang nyaketan Allah maka 1000 lengkah Allah nyaketan urang.
da urang teh nya ngalit ngengkei ngabandalit ngemat-ngemat nyatang pindang ngabring ti bumi nama siang-masiang sanajan ece tas lohor mah sok rada harudang jabat kunuh hoyong nate naon botik ibu naon botik teh bobot cantik upami bapak-bapak botang bobo ganteng hoyong nama kita teh melempengin cangkeng ya dari aktivitas tapi karena cinta karena pengajian oke hayang ngalaksanakeun hakul muslim alal muslim kalau kan diantarana aya 5 diantawisna nalika aya pangulem aya panggupai aya panghiap aya pangazak ada yang menyalukir gitu ecenya mata kurang dongkap eta teh ece lain budaya lain tradisi lain tamasebal lain bara cangkeul tapi urang teh nuju ibadah ka Allah subhanahu sabab di lebetna teh aya silaturahmi nyambungkeun tali duduran cenah ece duduran betul apa betul jadi calik linggihna teh alhamdulillah urang teh ngalaksanakeun parentah Allah sunnah rasul ece matak sia ece nya wioskeun kameramen meh aya gawe matak ece yakin setiap lengkah urang ti bumina nya nu ngalengkah nu nganggo motor nu nganggo mobil eta teh tiap lengkahna teh jadi ibadah lengkah katuhu mupus dosa lengkah kencak namahan pahala alhamdulillah malah cece acek eteh bunda mih mau akang amang gua alonya urang sadena hadir di dia teh ya Allah ketika kita bertemu di sini ya di tempat ini kan urang teh ujug-ujug datang jelak gue caliknya kan urang teh geuning berapah tamah heula sasalaman heula cipiki heula ecenya kan saur katerangan sanajan syariatna leungeun kita yang beradu ece ya dengan hati yang tulus ikhlas eta teh ece dosa perdosaan urang teh bakal muruluk ece bakal muruluk era ku ajengan liri ibarat dan daunan nu katebak ku angin alhamdulillah muruluk ece sedengkeun kan urang teh dosa teh lobanya jeung nu deukeut loba jeung baraya loba jeung tatangga komo ece nya da urang teh unggal poe teh sok we panalang peneleng meni nyurang wae tekaop tatangga kongkorongna rada badak sok rada ngomong lah apal eta mah menang meuli tidak daha eta mah sami muge luntur nya eta mah dina sineron ari urang dieu mah da balalagur loba dosa teh nya tekaop tatangga gedongna ngaluhuran awak asa menekan tatangga ya Allah naik mobil anyar urang ngedeketan mobil ambulan tatangga loba duit urang ngagibrik loba penyakit tatangga ibadah haji urang innalillahi maka insya Allah urang teh ieu teh keur hablum minallah oge hablum minannas keur nyayan hubungan jeung Allah oge sae hubungan jeung papada manusia sabab dua-duana ge kudu dicumponan dilakonan dilaksanakeun dipigawe diamalkeun kalawan nya alhamdulillah dua nana ge tidak bisa dipisah-pisahkan ka Allah kudu sae ka makhluk oge kudu sae lamun ceuk bahasa nu jeneng mah vertikal dan horizontal naon cenah Nabi Oci vertikal dan horizontal naon cenah Ce Uyuyun vertikal dan horizontal betul apa betul ayeuna salatna getol ngaosna getol ka masjidna getol tadarusna getol saumna getol tapi jeung tatangga teu akur-akur betul apa betul
wala teu ka papangitan panonna teh hurung aja hurung siga ucing keur ngamukna cuk tatangana teh cacap matamu bagai busur panah dan nanca beuceuk ka dieu teh nya ayeuna jeung tatangga alus aja somea berehan amis budi tanyaan bageran tara buat baet tara palatat polotot tara panalang peneleng tapi tara sholat tara ngaji tara ibadah nyana naona betul apa betul Atak ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Semoga lewat acara ini kami sedang berjuang dengan wasilah Sohibul Bait telah memberikan wasilah kepada kita, telah memberikan cukang lantaran kepada kita. Kita diajak dalam kebaikan. Semoga urang sadayana langkung caket ka Allah jeung langkung caket papada urang. Nu kaduana mugia kuasilah ieu acara urang teh cek guru mah keur silatun nabi silatur rasul keur nyambungkeun diri ka nabi keur nyambungkeun diri ka rasul urang teh keur miconto keur micinta keur nguswah keur nguduah keur ngagugu keur niru alus bibir abdi nya kana naon aja kana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi sabab anu teras-terasan menggembor-gemborkan selama hidupnya kepada umatnya bahwasannya wasilul arham tepungkeun tali dudu luran adalah Rasulullah sallallahu alaihi malah Rasul kacida pisan sami da Allah dengan jelas nya Bu yen amalan nu paling dipika cinta ku Allah begitu dicontohkan oleh Rasul yaitu apa silaturahmi nyambungkeun tali duduluran betul apa betul sebaliknya amalan pagawean anu paling dibenci ku Allah paling dipahin ku Rasul naon aja qati'ur rahim memutuskan megatkeun ngarungkapkeun ngarentaskeun neuteuk motongkeun tali duduluran betul kalah ngalobakeun musuhan duduluran lawana musuhan karena ibu danya tuh cepat mah kudu manyun lamun A kudu calangap I kudu nyengir laras aja kan baheula ge urang diajar tajwid teh kitu ibunya U A I U A U I U A A ting teng well well bang bang U I U A A teng well well bang bang U da cicing geramana sok pipiluan bae keur ngaji jadi ingat kana eta U I U A A ting teng well well bang bang U I U A A teng well well bang bang latihan dojo abdi ge lamun siaran dina radio atawa na TV memeh teh sok kikituan heula da dilatih cek ahli bahasa teh cek presenter Mang Uus bibir meh teu pajelit latihan heula di tukang teh latihan asli lain seri asli cek tuh tanyakeun ka supir abdi dina mobil sampe ngomong sok cacalangapan heula ayo wah bisi pajelit gitu kameramen ribu nuturkan bibir urang kamana baik untuk itu semoga lewat acara ini ya Bu kita semua ini akan semakin mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi kumaha cenah ngabuktikeun cinta teh aplikasina teh ku amal betul apa betul bukti cinta teh kita siap berkorban berjuang walaupun sukar walaupun sulit rek kumaha ge rek nuturkeun sabab urang teh cinta ka Rasul betul apa betul
sanajan hareudang, sanajan bayengjang, sanajan hayang dibuka, sanajan hayang nemongkeun orang, kusabab cek Rasul ulah kita tahan. Betul apa betul? Sok ece daweyah kieu ka hayang mah atuh ucul diganti ku pakaian kebesaran. Non pakaian kebesaran teh? Pintar orang dia mah. Ya Bu, kita ingin di rumah ya apa itu menggelehe ece ya, sambil apa membukakan jendela eta mah age angin gelebug ya, atau menyengat AC. Betul apa betul? Makanya yakin kumpulan kita adalah kumpulan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yakin kumpulan orang adalah kumpulan untuk saling mencintai sesama kita. Sabab jika terangan guru abdi, ketika kita berkumpul seperti ini, bukan hanya irungnya yang parentul, awaknya yang cinukul, tapi qad ijtama'at ala mahabbatika, kita sedang berkumpul bersama-sama, hati kita bersatu, hati kita bersama, yaitu dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu. Maka ketika kita cinta kepada Allah, betul-betul mencintai Allah, maka berkahnya orang bakal silih pikanya, silih pika dede, silih pika heman, silih pika cinta, silih asa, silih asuh, silih kupai, silih hiang, silih aja jeung dulur orang dina kasayan. Alhamdulillah matak ajengan ieu mah saur guru abdi hampuralah da abdi mah budak kamari sore, di mana-mana urang riung mungpulung, di majelis taklim, dina pangaosan, di masjid, di madrasah jeung kiai, maka urang bakal dipaparin nu disebutkeun sakinah. Naon eueuh sakinah teh? Beunghar hate, lapang hate, caang hate, bersih hate, pan eta nu diteangan teh. Betul apa betul? Beunghar hate dasana jang sagala teu boga gari beunghar hate mah hirup teh nikmat we. Betul kan eta geuning cek ajim ge kumaha? Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Hei, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang, walau kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Namun bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan terus terhimpit, lahir batin terasa sakit. Hei, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jaga. Ngesah. Darah saja. Dah tuh dah ulah wakating jarit, enggak gesangges berak. Jadi we abdi teh alela, tidak alela. Aku boleh menginum dulu ya Bu ya. Ibu hapunten suantana kurang maksimal, buriling wae punya yos teh naroskeun oge. Baik. Jadi semogalah dengan kumpulan kita kumpulan yang mulia, kumpulan yang penuh barokah, malah cek ajengan mah eucuk. Hei seuceuna ye ngadongeng abi. Nya kieu ya. Kieu. Meni geuleuh cenah meni cantil ih. Menigo nyalanya. Ece
nalika urang kumpul sapertos kieu cenah nu bakal kenging kabarokahan teh sadayana nu gaduh pamaksadan barokah kulawargana barokah tokoh masyarakatna barokah ajenganana barokah ibu-ibuna barokah bapak-bapakna barokah tukang dagangna barokah nepi ka ucing-ucingna ge barokah alhamdulillah. Ih geuning baheula ge cenah sejarah Ashabul Kahfi nya eueuh pamudana barokah tempatna barokah nepi ka gogogna ge eueuh ka bawah halusna sampai eta gogogna ge eueuh ngahiji jeung jalmi sae mah menurut keterangan nepi ka lebet ka sawarga alhamdulillah sikiet mirnya sikiet mir alhamdulillah malah saur keterangan nalika jalmi riung mumpulung sapertos kieu maka malaikat oge ngiring lungsur alhamdulillah kanggo ngaaminan sadaya hal-hal anu luar biasa nu terjadi di dieu patekadan di dieu paniatan di dieu pamaksadan nu di dieu cita-cita di dieu jeung nu jadi tujuan riungan ieu bakal diaminan ku malaikat supaya urang jadi jalma-jalma nu kenging ijabah ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal jamaah pangaosan satu acan dilajengkeun hapunten nu kasuhun ieu teh saking kubahagia ningali jamaahna seueur oge sound system na cetar membahana eueuh nya nepi ka abdi nuju nyarios teh eueuh mending ngageter eueuh teh nya panggung teh eueuh ngageter dampal suku abdi ngageter tuur oge ngageter ngagaleter nya jadi enak berbicara maksudnya tuhnya jadi enak ngobrol tehnya bu ibu sadayana teh hilap simkuring widi anduk-anduk papalaku heula ka para sepuh ka para kiai para tokoh masyarakat ustad-ustadah ibu jamaah pangaosan muda-mudi sadayana santriyin wal santriyat muslimin wal muslimat mukminin wal mukhlisin wal manyalesot aku eta mah jelas muhlesot coplok atuh lesot lesot muhlisat kira taroskeun ka kiai da abdi mah santri kalong ibunya izin simkuring di dia bade diajar cumarios aduh dipangkereun simkuring seueur sesepuh hapunten abdi rada kikiannya aduh aya kasepuhan aya pokona sadayana hapunten da abdi mah di Tasikileuwi dikenal santri kalong diajar ngomong ibunya malah kanya kadedeh ti para kiai teh termasuk ti orang-orang media jeung para seniman nami abdi teh uspet ibu cenanya uspet teh Ustad Petet cenah ibunya tanapi Usman Petet mangalah bebas daleres nya bu mesing dimung-mung ge soca abdi cureuleuk ibu alhamdulillah malah leceg nyeleung abdi di mana-mana sok jadi hayang seurinya di ngaos di Jakarta seueur nu nyebutkeun Tionghoa abdi ngaos di Bandung aya orang Garut nu nyamperkeun kantos lami lebet Islam bener abdi ngaji di Taraju ibu nu caket we Taraju nu seueur kebon teh geuning nya anu aduh nya asa India geuning nya eueuh nya lamun naik motor jeung salaki ngaliwat ka Taraju nya asa urang India we rarasaan teh urang Salman Khan we jeung Anisa Patel nya geuning nya aduh si uceuna ge ku salakina teh geuning naik motor zaman baheula teh aduh si uceuna teh nyanyi ni hamka haminum curalo dahar kejo saboboko dengan teh jenggalendo di dasarna kumatak moho cincak cicak cincak cincak aduh ya Allah abdi ngaji di ditu nu ngulang nate muslimat ti Nahdlatul Ulama eta mah eueuh masjid kacamatan pinuh eueuh nepi ka anu narong di luar teh geuning siga akuarium heuh hari beres teh sia eueuh ketuana ngagupayan ka abdi jang ustad ka dieu cenah panasaran
da jamaah geting hareos wae ari ustad teh jeung Ahok baraya abdi teh ece lamun percaya mah urang Cideres asli mah tuh tanyakeun teh yang engkur di dieu asli budak mah ngomong sareng cek Rodia Ngan tapi ibu alhamdulillah abdi mah sadene diambil hikmah, diambil indah, justru dengan casing model kieu abdi mudah dikenal nya. Mata alhamdulillah kiai ajengan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Tasik komo ari kota mah eueuh nyararaaheun ka abdi. Balalager wali kota na bager, wakilna bager, anggota dewana bager, ajenganana balager, seniman budayawan wartawan balalager. Da buktina abdi teh sok diarajakan wae sia sayumil nepi ka bojo abdi teh atoheun alhamdulillah. Teraskeun ibu teraskeun. Dan tadi harewos di panitia mah jam ustad cenah tong lami teuing bilih ka bujang asar saparapat jam we cenah ibunya atau saparapat jam atau ieu urang marulang sok ibu bisi isin mah ti tukang nuntutan sok baralik. Siap ibu, siap ngaos, siap lami, siap sajam, siap 2 jam, siap 3 jam. Hebat ajengan di dieu ya Allah. Ieu ngabina umat bisa nepi ka kieu. Siap 3 jam nih biasana mah 15 menit ge hayang balik. Hayang baso di Sanguan. Hayang sebelah. Hayang bubur di Sanguan. Hayang momotoran. Kana teh poe naon ece dinten naon teh? Hayang malmingan jeung si bebek bari jalan-jalan pader hayu jeung mader urang dari hider sisi pager aya oge nu nyebutkeun panda hayu urang ameng sareng bunda tong poho bawa anakona banyak anakona eta oge sing bener nya anak disebut anakonda udah hayang gaul geuning nya bahasana can nepi da kalepi ke serius ya kayak budak gerang kenalkeun kolotna. Bapak-bapak sekalian perlu diketahui inilah nyokap datang indungna kahareup terus ka bapak dan inilah bokap bapak ai torojo teh uana dan inilah wakaf cenah nya uana rek diwakafkeun atuh baik ece teh ngaji teh kumaha nya baelahnya kan we nu era mah lain ece ieu abdi nya ceuk nu ngulem dan hamutut Baik, kita akan coba bahas materi sesuai yang disampaikan oleh sesepuh, sesuai yang ada dalam tema. Boleh aku baca dulu, Bu? Boleh aku baca dulu? Boleh aku baca dulu? Baik, izin mengkeran izinnya. Sabab saur guru abdi, guru teater abdi nalika di Pondok Modern Husnul Khotimah Kiai Haji Abdul Basir, ketika menghadapi jamaah jangan membelakangi kan maca kieu hese. Aku takut tergebru ya, nanti mau aku pajilit ya, sebentar ya Prilly ya, sebentar ya Nisa ya, sebentar ya Apong, Imas, Teti, Yoyo, aku membelakangi kamu dulu ya, boleh? Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Aya nu kitu saha pengajian akbar dan zikir bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2000 Salawe Masehi, Sabtu 1 Februari 2000 Salawe, 2 Sya'ban 1446 Hijriah, 12.30 Ba'da Zuhur sampai sakiat namu balik. Kediaman Kiai Haji Endang Soleh Mausul, Kampung Pasir Huni, Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, bersama mubalik Ustadz Abdi. Abdi aja betul siap Widi lah. Jadi abdi teh di dia teh di nararaga kaitanana sareng menyambut Ramadan. Betul apa betul?
izin ka para sepuh, izin ka para kiai. Ieu Usman sanesa saha urang Cideres, sakola di Cideres, SD Raksanagara di Cideres, Madrasah Diniyahna di Cideres, terus MTS na Al Munawaroh di Cideres, Masantrena di Cideres, abdi santrina Kiai Haji Oco Sohahudin almarhum guru abdi, abdi santrina Mang Wawan Munawar, abdi santrina Kang Torik Hidayat, abdi santrina Patetep, abdi santrina guru-guru abdi nu teu tiasa disebatan hiji-hiji. Jadi santrina nganahan abdi mah bubukna mun dina raginang lamun dina kopi abdi mah gagedohna, abdi mah lamun dina cau butitina, lamun dina lokomotif pangtukangna nya nu cicing nu dipake ya geuning aja wadah doma suluh batak cenah bisi anu nanya da cenah santri Al Munawaroh mah weuh nu kitu nya sadayana ge sararae hararebat aralus tah ieu nu tigeledag nama hiji ya Allah betul Ibu. Hampuranya Bu, abdi sekolah di ditu, terus ke pondok modern, terus abdi kantos di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Mung karena seni abdi lebih muncul, abdi budak teater, dididik dina seni, jadina abdi dina dakwah memadukan antara dunia peran dengan dunia dakwah. Makanya hampura aja isi rada aneh ya Allah. Baik Ibu, kita bersyukur ya Bu ya, kita telah diberikan nikmat oleh Allah bertemu dengan bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita selalu berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Betul apa betul? Orang teh nyuhunkeun ya Allah bulan Rajab sing barokah, bulan Sya'ban oge berkah, bulan Ramadan sing dugi kapalidinya abdi teh. Betul apa betul? Anu mana ibu sadayana urang terang yen hartina Rajab teh bulan suci dan mulia, Sya'ban hartosna naon aja bulan dikumpulkannya segala amal kita, tasya'ub cek ajangan mah punten bisi lepat. Jadi bulan Sya'ban teh bulan dimana segala amal perbuatan urang teh dikempelkeun ku Allah ti mimiti tanggal nisfu Sya'ban nu itu nepikan nisfu Sya'ban nu ieu dikumpulkeun sadayana, nu lepatna, nu leresna, nu ruksakna, nu benerna, nu mulusna, nu rajehna, nu taatna, nu teu taatna, nu dosana, nu dorakana, nu maksiatna, nu dukang nonggongna, nu pedagongna, nu sombongna, kabeh dikumpulkeun, diakumulasikan cek tukang sarjana sama ibunya, dihijikeun dina catatan amal buku ageng, lamun cek bahasa sakola mah dikana leherkeun. Ya Allah nya kan rumah salece urang teh dosa teh loba pisan, nu karasa, nu teu karasa, nu dihaja, nu teu dihaja. Betul apa betul? Aya jelema nu teu pernah dosa moal aya, sabab manusia mah al insan mahalun minal khata wan nisyan, manusia mah tempatna poho tempatna salah, tempatna salah tempatna poho. Betul apa betul? Kadang-kadang isuk iman berang henteu beiman berang penting henteu geuning cek Arman Maulana ge kumaha, pagi beriman siang lupa lagi, sore beriman malam amnesia, pagi beriman siang lupa lagi, sore beriman malam amnesia. Aku sabisi omehnya tuh betul aja sok rasanya urang teh iman teh yajid yang kus naik turun aja kertaat mataat ya Allah ngadenge adan ge inget kana dosa, si bapak keur udud ge ngadenge hayya ala sholah bari wudu teh ya
rumaos dosa abdi seueur pisan unggal poe nungguan benter nungguan jair nungguan lauk emas sabar abdi sisi walungan sisi balong bari maca aki kule nini kule kule soteh kule kena surudut Antawijaya didudut bari dibawa celom diriwil ari pamajikan teh ditungguan katirisan malah geus lila pamajikan ku abdi teh diuseup-useup hapunten abdi ya Allah keur sadar mah babari inget kana dosa teh pamajikan anda sarua cerik ya Allah abdi teh hayeuh we nyeblak jeung babaturan ari salaki poho teu pangejokeun abdi teu acan heur cai-cai acan malah budak nu bungsu ya Allah can dimandian pemperna oge geus ngagayot nepi kana taneuh ari abdi hayeuh we nyeblak bari popotoan bari healing jeung besti kadang-kadang salaki mah lok-lokan can manggih cai abdi mah nuju tiktokan jeung rerencangan entah apa yang merasukimu membuat aya nu rumah saya eueuh di dieu malah lager malah ku abdi ditinggali dina taarna ge aya satempelan solehah alhamdulillah ya Allah laras ibu loba dosa teh nya bu keur sadar mah babari ningali salaki keur sare ceurik eueuh akang teh nepi ka begang kieu teh asalna akang teh siga Brahma Kumbara siga ade rai ayeuna mah akang teh nepi ka siga raina ade baheula mah akang teh ya Allah Gusti awak teh meuni bang-bang perkasa ayeuna mah akang teh letoy perloyo baheula mah binaraga ayeuna mah binarangka baheula mah ya Allah otot kawat tulang besi ayeuna mah otot bihun tulang taleng bahkan nepi ka begang kitu akang awak eta nu kieu ge bisa diangoneun sabun jeung sikat akang nuhun gara-gara nulungan abdi neangan rasiko akang teh nepi ka isuk jedur nepi ka sore jeder hujan kehujanan panas kepanasan malah akang setengah tilu geus ini ti imah neangan cai naon ti neangan botol aqua kosong demi abdi kang malah saurna basa di Jakarta kokolosodan teterekelan dina bangunan luhur akang teh nepi ka abdi mah paur ngadenge bejana oge malah akang hampir kasetrum ngabelaan abdi kang supaya abdi boga lipen supaya lipen abdi teh dicolokan ku nyere kang teh dipaut dibalurkeun kana biwir meureun teh muruluk siga samara martabak supaya abdi boga wadah kang dah lamun teu pameulikeun mah meureun wadah kosong dikesek-kesek we ku abdi teh habak-habak kana beungeut lain alus kang gareuneuk siga tas digebugan bangsat atur nuhun nya kang nya akang tos bebelak ka abdi cek salakina teh cangkat kasurupan ku naon sia keur hate leuleus mah nya betul apa betul tamatap ece urang ge mudah-mudahan ku aya sasih ieu teh nya sakadap deui Syaban sing leuleus hate eusian Syaban teh ku tobat amin ya rabbal tah sakadap deui sasih Ramadan ai Ramadan teh kan syahrul mubarak ari syahrun teh bulan mubarak nu pinuh ku barokah pinuh ku kabarokahan bahkan gelarna ge sayyidus syuhur rajana bulan betul apa betul sadayana kana menanti-nantinya wa baligna ramadhana wa baligna ramadhana wa baligna ramadhana ya Allah dugikeun abdi ka sasih Ramadan hoyong ibadah abdi teh ya Allah
daru masa hirup teh loba pisan dosa. Mugia aku bulan Ramadan abdi janji pada ibadah nu leres ya Allah. Mugia abdi sing dugi abdi hoyong memeres diri ku taraweh, hoyong memeres diri ku tadarus, hoyong memeres diri ku tahajud, hoyong memeres diri siang naku saum. Mugia yuswa abdi sing dugi kadinya, amin ya rabbal. Kahade ece seueur gogoda Ramadan teh ati ayeuna we urang bahas supaya engke urang siap-siap tah eta nu dibahas ku abdi teh ulah kalaksanakeun sabab eta nu bakal ngajadikeun Ramadan urang kurang berkesan, Ramadan urang sia-sia. Bulannya agung, bulannya mulia, bulannya luar biasa, urangnya biasa-biasa aja. Jadi bulannya mulia, kitanya biasa-biasa aja, tidak ada perkembangan ya bu. Matak tuningkan opiknya, opikan ayat keterangan cenanya man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran. Sing saha-saha jalma nu menanti-nanti menunggu-nunggu bunga farhan ya bu, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka bakal disalamatkan diri natina seueur neraka. Alhamdulillah. Malah ini sabaraha dinten deui cenah tinggal menghitung hari 28 dinten sabaraha dinten ibu, sebentar lagi. Lamun saur Krisdayanti mah sakedeung deui menghitung hari detik demi detik. Ibu hayang terang tentang Ramadan, bagaimana supaya kita mulia di bulan Ramadan. Siap semuanya? Sebelumnya karena di sini ada grup Marawis, alangkah indahnya kalau sebelum aku melanjutkan kita dengarkan dulu sahabat-sahabat kita menabuh genyeringnya. Semoga dengan nada dan dakwah, dengan syiar dan syair, dengan hariring pepeling, hidup kita akan semakin bahagia. Juga kami ucapkan ya Ibu terima kasih ya Bu. Di sini acara ini Bu diliput, nanti disiarkan di YouTube. Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat saya datang dari jauh Ibu. Ada yang dari Kawalu, Kota Tasikmalaya hadir di sini. Ada juga yang dari Ciamis Ibu hadir di sini ya Bu. Dari 09 Rapi Pro ini nanti Ibu akan ada kan tadi di kamera Ibu nuker nunutan ya ya. Termasuk ini dari Lebet TV Ibu ya kontennya. Nanti tinggal ngetik saja Uspet atau Ustadz Petet, nanti Ibu akan melihat menyaksikan pengajian ini. Untuk itu kita doakan semoga teman-teman konten kreator panjang usianya dan kegiatannya menjadi amal sedekah bagi kita semua dalam rangka syiar Islam. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini saya akan kembali, masih ditayangkan secara langsung oleh TV nasional yaitu RTCETI dan Trans Tunuh. Jangan kemana-mana, aku mau menginum dulu. Selamat mendengarkan. Wow. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Sya'ban
Dugi-dugi ka Ramadan Gusti pasti ampunan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana Ayo ulang manfaatkan seibadah tingkatkan doa ayo seerkan ulah sampai ditinggalkan ayo ulang manfaatkan seibadah tingkatkan doa ayo seerkan ulah sampai ditinggalkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana Rajab mulia kagungan Allah sahurna Syaban sasinu Madinah Ramadan kangge umatna Sasi Rajab mulia kagungan Allah sahurna Syaban sasinu Madinah Ramadan kangge umatna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana Allahumma salli wa sallim wa barik terakhir siap nadoman aranjena doa nu luar biasa bahkan tadi di ujung nadoman aranjena ada kata-kata wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana yuswa abdi dugikeun ka sasih Ramadan oge hapunten dosa-dosa abdi betul apa betul margi kan urang sadayana terang jan Ramadan teh bulan suci betul apa betul ibunya berarti urang menyambut Ramadan semuanya harus siap mensucikan diri kita ta bulan Sya'ban teh kesempatan diri urang kanggo ngajaga segala amal yang baik tingkatkan amal yang baik dan bersihkan diri kita dari segala dosa-dosa dosa kadiri dosa kanu maha kawasa dosa jeung papada urang supaya urang teh rek lebat kana sasih Ramadan teh teu gotos teu aya gantar kakaitan bener-bener suci dohir batin amin ya robbal gitu ibunya da ayeuna urang oge geuning kedah persiapan diri matak sahabat Nabi mah ibu sadayana saur para kiai mamatahan ka abdi jadi satahun teh dibagi dua periode hiji satahun teh genep bulan sebelum datang Ramadan disiapkan untuk menggali segala ilmu, menggali segala pengetahuan kanyaho tentang seputar Ramadan supaya engke Ramadan dongkap teh urang geus siap ilmu, siap amal, siap iman, siap akhlak, siap ikhlas, siap akhlak.
Nah 6 bulan periode yang berikutnya adalah melaksanakan hasil daripada bulan Ramadan. Jadi orangnya kudu siap-siap teh, lain siap-siap nanaon wae nya, tapi disiapkan segala rupa. Nah termasuk mukena ka hade siapkeun Bu, kade sing bersih ulah ieu mah ece loba jalmi rek bulan puasa kakara sapoe deui ka puasa 2 poe deui puasa ngareuman mukena ece nya, sabab ari baju boga genep lomari ari mukena ti mimiti kawin jeung salaki nepi ka anak geus satengah losin eta we mukena teh nu geus coplok ece talina, nu geus loba cimetingan dikeuman ece sapoe pas mungahan teh ece diseusuh ece nya, dikeuman teh ece isuk-isuk dikeuman diseusuh da paeh jaer nu Haji Wahidin nya. Oh atuh salam mur geura nyeusuh mukena kabeh dibalong ceuk lautan. Bau 7 rayagung, bau 8 sawah, bau 14 rewah cenanya Ibu. Kahade Ibu. Sok bersihan. Ya Bu, ku urang bersihan dohirna, bersihan batinna. Betul apa betul? Sehingga begitu asup Ramadan teh geuning di urang sok aya nyebutkeun mungahan. Ari urang mah mungahan teh ece naon ngabarasok. Bisi isukan mah moal bisa cenah ai puasa teh tong siang-siang sia. Naon tong tuang siang-siang hanya sanajan cangkang cau cenah nya. Matak walah ece tukang baso cepot diserbu ibunya. Sadaya meunang us hempek. Nganu utamana lain eta ngaliwat ece ngaliwat walah meni kuat ka seueuh ge dijajal-jajalkeun malah hampir ngadahar jojodog atuh ece nya da isukan mah moal bisa cenah ece nya. Jadi tradisi eta teh salah teu henteu ari salah mah ngan cek ajengan nu disebutkeun mungahan teh mungahkeun ningkatkeun naekkeun darajat keimanan urang, poleume urang, kesiapan dohir batin urang, kesiapan mentalitas kita, siap ilmu, siap iman, carincing pageuh kancing saringsat pageuh iketnya ce kencangkan lengan baju, siapkan tangan untuk berjuang selama di bulan Ramadan merdeka gitunya. Gitu da loba ece nya nu justru jelema teh loba nu kaganggu ku bulan Ramadan teh lain ngarasa ngareunah batur malaguna teh Ramadan tiba Ramadan tiba Ramadan tiba marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba Ramadan tiba Ramadan tiba marhaban ya Ramadan bareng atuh MUI menera Ramadannya tiba betul, tapi ayah jelema teh datang Ramadan teh lain kitu laguna teh Ramadan tibra Ramadan tibra Ramadan tibra tibra deui ieu panon tibra deui ieu panon tibra deui ieu panon tibra deui ieu panon. Di masjid tibra, di madrasah tibra, di imah tibra, di kantor tibra, di mana mana talibra hirup teh teu kaya leles aya nu kitu aya nu kitu aja kudu siap. Betul apa betul? Dan memang jujur Ramadan mah tantanganana teh ece naon 4K ece naon heuai maralak katoel babari ngamek mulut bau akpek cikokobok siga kolek. Betul apa betul? Cek babaturan abdi mah atuh ningali cucungu koge siga korma cenah cenah ningali sepon ge siga lapis legit ningali jojodog siga naon martabak bangka eta ningali jojodog aw nikmat kiranya aku teureui. Maka kece siapkan segalanya untuk menyambut bulan
Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Sok siapkan aja sabab tadi oke aja Ramadan mah kurang-kurang mah heuai merelek sok. Ya Allah eta komotas lohor mah aja hirup teh geus asa teu para rukuh lempang oge ya Allah seri ge geus hese huntu asa garing malah loba ibu-ibu teu usik teu malik ya dina lawang pantok cek salakina teh niser ngaluarkeun motor walah eta aja nya heuai marolak betul apa betul terus naon deui aja katoel babari dengan buru kusunu tunu mama geragu getero erek atuh satu di tengah satu aya nu kitu aya heuai marelek katoel babari kadang-kadang mulut oge kan karena masukan makanan tidak ada hanya sahur aja jadi ketika menggebos aja bu ya ketika menggebos itunya rasiko rada bau aja tapi sih ingat hadis Rasul bahwasannya bau mulutnya orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi ngan kahade ulah salah paham salaki reka kantor salaki rek nyaba cek salah kita mamah beak euy minyak sengit kadah meset aya nu leuwih sengit tibatan minyak kasturi ka dieu aana naon mamah ka dieu aya hadisna ieu mah sahih hadisna ka dieu deketan tidak ani aku tidak kuat menghadapi gebosmu ini aja terjadi dagangna kapiuhan sabab ucup pasti ku sorangan anjir ha mau cubit apa cubit cubluk itu jadi ayahnya aja nu ngaji nepi ka kieu aja mata aja ulah non ulah untuk ngulem gitu aja nya gitu. jadi aja sadayana gitu mulut bau apek heuai meurelek katoel babari ngambek cikokobok siga sok aja ti beurang nempo budak we aja pira oge nu teu puasa budak kan syukur ngadahar cilok aja da meuni uruy neng enak betul apa betul padahal makin geus dur maghrib mah aja nya ngan saukur tamarakan unggul betul apa betul makanya kata guru saya Kiai Haji Tetep Abdul Latif mamagahan ka abdi Usman bulan Ramadan teh memang banyak cara pandang orang yang salah kurang tepat kumaha kitu Pak Kiai aya jalma teh nu mikir Ramadan teh hanya tat'imul lil atimah naon euy bulan Ramadan teh dina mindset berpikirna hanya untuk bermewah-mewahan dalam makanan hanya untuk mempersiapkan makanan yang serba wow serba nikmat serba hebat sabab lapar panon nepi ka eueuh ningkat karosiko teh eueuh nya asa teu puasa lamun meja teu pinuh ku dahareun asa teu puasa lamun eueuh korak lamun eueuh bala-bala gehu walah eueuh ngabarak sigaret daragang di imah teh nya padahal eta teh eueuh ngan saukur lapar panon betul apa betul nafsu diri hayang dahar loba betul apa betul matak eueuh ti isuk-isuk eta da geus burber nepi ka teu milu kuliah subuh sabab naon eueuh heuh di warung Nyi Ipah bisi beakeun walah eta tah subuh teh mending geus pajajal-jajal nepi ka anu kapiuhan dibawa ka UGD nya kunaon pasadak-sadak di warung Nyi Ipah ada pesanan padahal naon hesena tinggal WA ayeuna mah pun bojo eneng Reni Rahayu ibunya geulis ka wewe tengan kapeureupeunan daekeun ka urang eueuh nya tadi ulah dibejakeun ayanya ucuy dina video tetela lajo ipi ka sebeleun cenah Bu ibu sadayana nya
ampun bojo mah SMS ya teh ipah pesan anu canak mah wih kuliah subuh wih tadarus da moal mungkin dibikeun ka ibu hajah oh da pesanan yang Reni moal mungkin dipasikeun ka ibu ustadah Wenda da pesanan yang Reni nya tuh ibu sadayana pesan na ya nama lain kuat ka pasadak-sadak teh sagar cek saha hawa nafsu eta mah teh jadi ece seueur anu terjebak dina tatimulil atimah malah ece sore nu kuduna jadwal tadarus dah jempling bas dieu teh ka mana berburu makanan berburu kuliner healing sama besti segala dibeli naon nu hayang ece cangkalen dibeli kehu dibeli pala-pala dibeli nepi ka wah makanan sadayana da kuat ka ngajajar cek abi tuh ece eta makanan sigarek upacara bendera ece nya begitu walah ujung ada ngadaguan adan maghrib teh kabeh geus ngariung dina meja makan barinya teh lagu jamrud ujung nya sababna marelong di dahareun teh ka urang nya ceuk teh 30 menit aku di sini tanpa suara dan aku resah harus menunggu lama kata darimu kata di dia adan menunggu adan meninggal resahnya jam dinding pun tertawa karena aku hanya diam dan membeso ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu gehu bala-bala tak bisa berkutik hayu we dieu naon heula kolak heula gehu heula asangeuna bala-bala asangeuna goreng hayu we walah ecenya nepi ka di abdi aya bapak-bapak nu sholawat lagamna hampir sigadan da dicararekan ecenya oh geus jam 5 meureun Allahumma wae kita reuas aing juga teh adan cenanya geus ganti Allahu akbar Allahumma ibunya ya Allah begitu dur maghrib ece matak seueur jalma sabab ngagugu hawa nafsu puasana ngan saukur mindahkeun dahar kadur maghrib ya Allah lain ingat karena sholat lain ingat karena wudhu lain ngan saukur ngabatalan padahal waktu sholat maghrib teh waktu pangponok-ponok leres aja leuwih ponok tibatan asar leuwih ponok tibatan duhur leuwih ponok tibatan isya leuwih ponok tibatan subuh betul apa betul tapi lolobana jalma cicing palila-lila dina dahareun ya Allah betul apa betul hayu cenah ngabatalan manya ngabatalan kolak beak genep gelas atuh manya ngabatalan kejo beak 2 piring gehu 7 bala-bala 8 sayur namah deui malah eta ya Allah aya cai naon ece cai bubur kacang saparapat panci da diuyup kabeh ece tamarakan nu kitu mah ece innallaha la yuhibbul musyrifin Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan betul Rasulullah SAW mengingatkan supaya hidup kita sehat kuncina ini cek naon ieu teh betul tadi mau bahas tatangana aja bisililah naon tatangana dada punya moal kahandap komo leuwih parah abi rek ngabahas betul cek Rasul kuncina ieu matak sok ngadahar obat asupna kana naon matak pelak mah kabeh oge kana beuteug lain pelak mobil pelak kana beuteug rariut ubarna ka dieu nyeri cangkeng ka dieu nyeri sirah ka dieu nyeri huntu ka dieu nyeri hate ka ditu bebeja nyabo ibu sadayananya jadi perut kunci segalanya maka pantas kata para ulama orang yang tidak bisa menjaga perutnya maka perutnya itu lebih terhina dibandingkan tong sampah wow tamata keceh yang sehat kahade bulan puasa ge jaga keceh beuteng teh bagi tilu
seperti lu tuangan, seperti lu leueteun, seperti lu keur napas. Ulah ieu mah dieusian kabeh nepi ka dieu. Nya heueuh atuh ece taraweh teh bangkieung. Amin oge bari jengke. Ditanya ku Bang Kunon mana jengkean gehu di dieu can nepi-nepi wae ka dieu. Betul apa betul? Sedangkan saur ajengan lamun beteung pinuh teuing efekna tilu. Hiji metot biwir, nu kaduana metot panon, nu katiluna metot bujur. Matak loba teh indahar mah bahang di metot kahanap, panon di metot kahanap, bujur di metot kaluhur. Matak geuning loba dahar mah aduh ai betul apa betul? Panon we keur mah komo nu petet mah beuki sepanang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Betul apa betul? Maka taraweh tara sawareh tadarus tara kaurus pajelit jeung tunuh leres ecenya. Coba bujur teh muka we da loba dahareun atuh ngulik bakoce antara gas ya dan karbohidrat bertemu dengan efek dari bubur kacang juga dari bala-bala engkolnya pagulik wak dieu. Pakat cika pakau pakat cika berkat Assalamualaikum. Salam. Cek di tukang teh anyir sih ya. Hirup keneh geus bau bangke ha. Komo paeh sih ya teh. Betul apa betul? Hekeun bae ya mah urang heureuy we ceuk. Siap sajam deui. Asar terus kenal KPM UI kenging gitu. Tuh acanya kade tuang teh harus dijaga. Walaupun bulan Ramadan itu kita lapar, bukan berarti kita harus tamarakan dengan makanan. Betul, makanlah secukupnya mun hayang sehat. Harus dijaga. Betul apa betul? Termasuk ece sahur tanya cek. Kade paksakeun. Sabab sok aya jalma teh sahur teh ya Allah teu purun, padahal mah sahur teh ibadah. Betul apa betul? Sok sing kuat eta nu kahiji bulan Ramadan jangan terjebak dengan makanan saja. Yang kedua kata guru saya, banyak orang-orang yang masuk bulan Ramadan punya pemikiran yang salah. Apa? Ramadan itu adalah mausimil lagwi wal lahwi. Jadi saatna keur ulin jeung sagala teu purun. Ulin we cenah, ayo we nu dipikiran teh jelong-jelong ngabuburit. Pemikiran naon ece, padahal kan Ramadan teh bulan amal, bulan berkah. Betul apa betul? Isi setiap detiknya, isi setiap menitnya, isi setiap jamnya, isi setiap hari siang dan malamnya dengan kebaikan. Ulah kakalah leha-leha ecenya. Loba jalma ka kantor teu datang, padahal mah manehna digaji ku kantorna. Sakola budak teu nanaon, teu sakola oge, nu penting mah puasana tamat. Malah nu pikasirieun loba budak teu salat teu kuliah subuh, nu penting mah puasana tamat. Kan riweuhnya loba ece, jadi nyaralse teh ecenya gawe mung ka kantor mung sakola mung caricing mereka beukina teh sarare we jeung sarare uyuhan teu buruk oge panonna ibunya. Banyak orang yang begitu lemah bulan Ramadan teh. Padahal bulan Ramadan itu disebutkan ada ibu naon syahrul quwwah, bulan kekuatan, syahrul niam, bulan syahrul qiyam, bulan bangkit. Bukan syahrul niam bulan sarenya. Mas sarare we hayu sarare tasubuh sare atas lohor sare ba'da asar sare pareureum
puasa teh batur mah gelarnya la'allakum tattaqun, nu sare wae mah gelarna naon juhein. Naon teh juhein teh juara HS internasional ya Bu. Betul apa betul? Ya Allah, mata gunakan puasa dengan sebaik-baiknya. Keur ibadah, lain keur sare, lain keur bar malas-malasan. Bisi diseungseureikeun tuh ku agama nu saejeun. Da agama nu saejeun geus sepakat puasa itu bagus euceuk. Nepi ka pernah aya penelitian orang-orang barat lain orang Islam. Ceuk manehanana why pas. Alah gaya ngomongna euceuk nya. Oh da jabrik-jabrik ge sarjana euceuk nya. Why pas. Kenapa harus berpuasa? Tuh aja kata orang barat yang tidak cinta Islam, tarasapeun karena ajaran Islam, tetapi mereka bertemu kemudian melakukan penelitian riset dari berbagai sudut pandang dari mana-mana, tapi keluar judul buku Why a Fast, kenapa kita harus berpuasa. Di antara cek manehanana, a fast is a beautiful. Sebirahing nah artinya puasa itu bikin orang-orang cantik, bikin orang-orang ganteng, bikin orang-orang sehat. Betul apa betul? Sabab ece keur puasa teh menurut hasil penelitian, bahkan dokter Hembing, ahli tentang tanaman, ahli tentang herbal, 30 tahun meneliti puasa itu keren Bu. Tuh rek teh kumaha mata puasa teh lain keur barang dahar jeung sare wae ece. Sabab kerpuasa teh ada kesempatan tubuh untuk melakukan detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Rada gaya ngomongnya tadi tas ngadahar wati euceunnya. Jadi kesempatan tubuh untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh teh dikeluarkan aja. Matak sok aya lieur geuning keur puasanya. Awak sok rada panas aja betul. Lain panas nempo tatangga kelerna geus pinuh lain. Panas geuning aya letih, lungse, loyo, nyebu, panas lieur. Ta eta teh tubuh urang teh sedang mengeluarkan detok-detok penyakit-penyakit. Da jujur aja sok. Urang aktivitas sapopoe teh loba penyakit nu asup kana diri eueuh nya. Yang lewat udara kan eueuh nya. Dari cerobong asap pabrik, dari bujur motor, dari bujur mobil, cacan dari bujur abdi nya. Banyak penyakit teh kita isapu setiap hari masuk ke tubuh kita. Berarti di tubuh kita teh banyak kotoran dari udara juga. Apalagi udara sekarang kan sudah penuh dengan polusi. Hiji eta. Nu kaduana tina dahareun ece soknya urang jujur lah. Dahareun nu kurang di dahar sudah mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, bahkan membahayakan tubuh. Betul apa betul? Sok tingali ku para ahli, para dokter. Ibu walah dahareun nu kurang di dahar teh loba nu bahaya keur tulang, bahaya keur kulit, bahaya keur ke jantung, bahaya keur ginjal, bahaya keur getih, bahaya keur segala rupa. Dituang aja belam ngeunah aja ngeunah menikuat ka hoki sunya awu-awu Bu. Padahal orang teh keur ngaracun diri. Betul apa betul? Ya can dileukeun aja nya Bu. Sok dileukeun ku urang nepi ka hasil penelitian aya leueuteun eta teh lamun di batur mah dipake ngeuman besi supaya tai hiangna leungit. Moal disebutkeun naon-naon mah. Sabab abdi teh dibayar ieu ibunya. Oh teh dibayar ke perusahaan eta. Ibu sadayana jadi naon aja. Jadi cenah lamun besi nu karatan anu geus dihiangna sueuh. Pasti hayal walasih aja nya. Ayeuna diasupkeun urang meureun beujit teu kumaha mah aja nya. Tuangan teh seueur ya Allah ya Allah seueur tuangan leuteun, bahkan nepi ka pewarna pakaian dipake kana dahareun, bahkan zat-zat yang sangat merusak tubuh kita aya dina dahareun dituang. Sedangkan ece sok urang kumaha cara mengeluarkanana. Pantas ketika abdi ngobrol sareng Bapak Haji Ahmad Heriawan ketika beliau jadi gubernur, aku bertemu di Gunung Putri di sana di Kawalu. Dia mau wadul ibu ya sore-sore kalau nggak salah sambil mendahar bebetian kudu bunga cenah urang mah euy tuh aya tangkal sampe daunna bersih organik,
aya jotang, aya jonghe, aya tespong, aya poh-pohan, aya reuneu, aya surawung, aya cengek ngala sorangan, lauk nyuk sorangan. Coba kan aya nama loloba nama instan cenah. Makanan-makanan tinggal makan siap saji, kadang-kadang banyak yang berbahaya dituang ku urang, betul? Tah ece ku puasa teh dikaluarkeun. Alhamdulillah. Jadi awak urang teh bersih kembali. Matak disebutkeun we Ramadan, ari mau Ramadan teh dan pembakaran. Saat tadi duduk di bersihan kokotor urang secara kesehatan. Sarua kokotor diri dosa oge nya. Matak lebaran teh Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kade lain kembali kepada fitri. Aya Reni kumaha lain kadinya uluh ditayangkeun bahaya. Bu, fitri di DT kembali kepada kesucian, betul? Tak gitu, maka sok puasa cek urang baratnya gelis sabab akan apa itu ibunya mengeluarkan kotoran-kotoran, jadi tubuh kita akan stabil, akan ideal. Mata sok cekolot baheula. Abdi dikaji bu nepi ka meser buku judulnya tentang puasa itu sehat dan sebagainya. Aja pantas jadi kolot baheula. Abdi boga inung cek rodiahnya di Cideres baheula. Termasuk boga bapak ngaranna Mang Omon, boga nini ngaranna Nini Imi. Ece sok ngomong kieu, Usman meh calakan sok sing daek puasa, betul apa betul? Neng maneh meh daek jodona sing daek puasa. Sabab tadi teh keteranganana ece daku puasa mah ece bersih diri teh, sabab diantara puasa teh manfaatna akan mengobati kepikunan. Oh ya bu, jadi nusok pohoan geuning ngece puasa teh saya gitu teh. Mata non muslim pun paruasa, termasuk para peneliti dunia, mereka adalah ahli puasa. Ngan manehanana puasana yang pinter unggul, ari urang mah puasana karena taat kepada Allah tuh ibunya. Tapi insya Allah tubuh kita akan lebih ideal. Yang asalna calana tercukup kan ecenya loba diteuneun dina lomari ece. Ternyata aku puasa insya Allah jadi cukup deh, betul apa betul? Makanya ibu puasa itu dilihat dari segi apapun adalah berkah, betul? Oke ibu puasa nu terakhir ya tos bade adan. Aya keneh jalma puasa teh ibu naon adatud diniyah teh nu paur mah. Ngan saukur tradisi agama. Jadi ku datangna puasa teh ibu naon manehna masa kaganggu teu bisa dahar ti beurang. Peuting kudu taraweh. Coba kudu hudang sahur. Mata kalau jalma ku sabab kasiksa ku puasa manehanana naon ece jahrul iftar. Naon jahrul iftar teh ku sabab manehanana umat Islam ge ngarasa kaganggu ku puasa, manehanana wani buka puasa terang-terangan. Nauzubillahi min teu ngarasa dosa ceuk dahkeun bae atuh. Aki aing ini aing tara puasa tara taraweh geuning balik mah betaheun we di dunya naon dina kubur teu balik deui cenah nya. Terus nu kadua nu leuwih parah aya jalma nu puasa ngan saukur dianggap tradisi keagamaan unggal tahun datang. Nu leuwih parah al istihza lisoim ngaheureuykeun ka jalma nu puasa. Lah sia puasa we hayu anggar we sangsara. Sugan maneh gara-gara puasa beunghar babari milik anggar we awak begung milik eueuh anu kitu nu ngaheureuykeun kana agama teh. Mata kanggo urang sadayana sakedap di urang bade saum, urang jadikeun Ramadan adalah syahrul madrasah, bulan keur ngagemleng diri urang sadayana. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima. Ada malam Lailatul Qadar yang istimewa. Isilah bulan ini banyakkan amalan, beribadah malam, siang berpuasa, jauhkanlah diri dari dosa-dosa agar ibadah kita lebih sempurna. Meriahkan Ramadan dengan segala cara agar hidup kita tidak sia-sia. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan
digandakan doa diterima bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Teng 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 teng. Wow. Wow. Baik Ibu ya, itu sajalah sudah asar. Mudah-mudahan berkah semuanya Ibu ya. Hapunten sederhana we ti abdi mangke dari dia seueur guru abdi, seueur senior abdi, ya mah cuman sekelumit saja tentang puasa. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan tentang puasa. Bisi hoyong langkung lengkap teh kanteun nelpon dewe abdi insyaallah abdi ka dieu deui. Sakitu ya Ibunya, nadoman ti abdi mau waktu keur puasa sing kuatna han gogoda ibadah sing nya pasti janten jalmi takwa waktu naker buka dahar kudu sacukupna tong sok loba-loba da pasti engap jadina tong sok loba-loba dasar gedina calana waktu kertaraweh kudu betul jeung soleh antarawe ulah ngaleh-leh pari jeung repe ngantarawe ulah ngaleh-leh pari jeung repe waktu keur tadarus kudu betul jeung terus ngaji sing serius tong loba update status ngaji sing serius tong loba update status waktu naker sahur kudu gugah tuluy syukur ngan ulah nyalindur 3 jemur kana sumur ngan ulah nyalindur 3 jemur kana sumur teng 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 nganaon euy aja teraskan jering tolok tok jering kuya batok digegel ucing ayo urang areling ka Allah urang jeung peuting yu urang areling ka Allah urang jeung peuting nami abdi santri kalong nur sekulit kakobong ayeuna di acara ngomong hampura pun rada cowong abdi diajar nyarita modal ukur lahaola lamun maka ya salahna nyanggakeun sadaya daya niat mah hoyong manfaat aja ngomong aku rugian dan dapat selamat dunia oke akhirat dunia oke akhirat ting tolok tok ting kuya batok digegel kucing urang areling ka Allah perang jeung peuting yo urang areling ka Allah perang jeung peuting teng 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 oh Peri Irawan LP Sukaisi cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat buah bencoy tamat coy makan bolu sambil cinukul di toel-toel. I love you pul. Wah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.